Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan jamaah pengawasan rahimakumullah, puja puji syukur hayu selalu senantiasa orang panjatkan ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salam hina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangawasan rahimakumullah, alhamdulillah dina dangatan ayeuna urang tiasa patepang deui dina rarega diajar ngaji anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kemudahan kegampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana balagna masih keneh dina surat Al-Waqiah, surat anu ka 56, ayeuna ngawitan dina ayat anu ka 62. Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadzakkarun. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an, mangga ayeuna urang tingali hurufna panjang pendekna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dan napae baca dibantul kana tangarana qal qala walaqad alim tumun alif lam syamsiyah alim tumun nun ayat tasdid dan gunakan nash atal dua harakat mad asli la sarwa bae falaula la mad tabai sarwa tazak zal tazakkarun mad arid lis sukun. Afara'aitum mimpai ngarapan mimi rupet tangarana idgham mutamasilen atau idgham mimi. Afara'aitum ma dua harakat mad asli ma tah rusun sun mad agit lis sukun. Aangun pangarapan huruf ta pangarana aantum mim pangarapan huruf ta izhar ngarana aantum tazra'u ain ain tazra'u dua harakat mad asli tazra'unahu na panjang tos gitu karep nangarepan alif eta ngaraman sila tawila makana di luhurna aya diberian tanda halis
nandakeun bahwa bisa panjang, bisa dua, bisa opat atawa genep harkat. Tazra'unahu amnah ha 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 nah nuz alif lam syamsiyah za zai za mad asli zari'un mad arid lis sukun launa shin launa sina diharapna alif terus ngarepan hamzah anu dina kalimat eta keneh teh ngaranna mad wajib muttasil launa ula ja'alna jim laja ulah sampai dibaca laza ya. Lamun orang nyebutkan mana laja pantas tapi mana laza kan teu pantas. Nah, eta bahasa Sunda kok bahasa Arab. Nah, aya jahe pantas tapi aya zahe pan lebay. Nah, makana bahasa Arab oge sami. Lamun jim, lamun zai mah tu zai. Lau nasya'u laja'al ain lamun maca lampai ulah dipantulkeun ulah laja'alna ya tahan letana di luhur ulah laja'al ulah dikandapkeun deui ulah aya euan laja'alna dua angkat mad asli matobai laja'alna hu beda antara hu jeung hu beda tuh ha jeung he hu to nah dua angkat man asli hu to man tanwin fa tangar man huruf pe tangaran ikhfa hu to man fazol ulah dibaca fadol ya fadol ma dad imazo fazol lamna de ulah dipantulkan fazaltum tafakkahun he ha hun mad arid lis in gunakeun dua katna mata be dua kat lamung ulah lamug ulah kitu ulah dipantulkan ya lamug ramun mad arid lis sukun bal ulah dipantulkan maca lampahna bal ulah bal tapi bal nah numah deui bae mahru dua harkat mad asli mahrumun mad arid lis sukun ta eta panjang pendekna sareng makhrajna ayeuna sakade kana artina kana isi kandunganana nuruskeun nu kamari bahwa Allah eta mampu ngagantikeun nyande jelema santosna paeh walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadzakkarun wallahu a'lamu bimuradi cak Allah yang yakti teman-teman sanyana sesungguhna sabener-benerna alimtumun nasyatal ula aranjeun teh entos terang kana naon kana penciptaan anu pertama penciptaan manusia falaula tadzakkarun maka kunaon aranjeun kabeh henteu mikir-mikir henteu ngalapi tutur kana penciptaan anu pertama nya sababna kamari teh loba jalma-jalma anu ingkar bahwa jalma bakal dihudangkeun di kubur. Allah moal mampu cenah ngaudangkeun jalma. Iya atuh kumaha teu mampu nya nyeun jalma bae ge bisa pencipta nu pertama. Atuh komo eta ngahudangkeun deui nyieun deui atuh mampu Allah. Nah eta mah main logika urang. Allah nyiptakeun urang nya nu tadina teu aya jadi aya penciptaan pertama ye nya. Lajunan ke bakal diudangkeun deui atuh yakin bisa nya yakin mampu terus dijelaskan ay al khalqul awwalu fi butunil ummahati wa huwa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah tegasna mah penciptaan nu pertama eta dina jero beteungna para ibu nya urang pan diciptakeun tina air mani bapa tina sel telur ibu lajuna ditendon dina jero ibu kemudian jadilah segumpal antara air mani bertemu dengan sel telur atau ovum ya eta kemudian jadilah segumpal
darah, tos segumpal darah, maka kemudian jadilah segumpal daging, maka kemudian bentuklah urang saturna terus. Eta penciptaan pertama, urang apal kadinya, atuh piraku urang teu yakin karena bakal dihudangkeun deui, diciptakeun deui jelema santos maot ieu mah ka jalma-jalma anu ingkar karena bakal dihudangkeun deui ti kubur. Kemudian saterasna afaroaitum ma tahrusun, naon ta ranjeun teu nempo deui kana benih anu ku ranjeun tos dipelaknya, kana bibit nu tos dipelak emang teu dipikiran nya. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un, naon tah aranjeun anu ngajadikeun kana eta bibit, am nahnu zari'un atawa kami anu ngajadikeun kana eta bibit. Kan tadi nama teu aya laju meuli bibit, nya meuli bibit cabe padahal mah tina biji dong sagede kieu, dipalastikan deui ti pasar, kemudian dipelak mah jadi padahal mah tina jero plastik tadi nama. Sakitu bibit cabe, sakitu bibit tomat atuh komo jelema ku Allah dikawasakeun. Nyata. Tah makana pikiran ku anjeun eta nu ngajadikeun eta maneh nya atawa Allah, cek Allah. Terus launa sya'u lajalna hutamang fadzaltum tafakahun, lamun kami ngeresakeun mah yakti kami manon ngaranna ngajadikeun kana eta pepelakan anu tos jadi kemudian tos rada gede hararejo baragus kemudian ku Allah alam bakal dihancurkeun deui nya mun Allah ngaresakeun mah fadzaltum tafakahun, maka aranjeun teh bakal heran bakal lanjung bakal pusing deui. Kunaon sebabna? Tos capek-capek melak laju kemudian tos jadi malah dihancurkeun nya inna lamughramun. Bari ngomong kitu biasana ge sanyanyana kami aduh lalanjung ieu mah naonan ieu capekna doang geus melak geus modal segala macam hancur kan pusing kana hulu. Kemudian bal nahnu mahrumun, sampai-sampainya kami teu meunang nanaon meunang capena doang. Ta eta mah jelema anu model kitu anu teu yakin bahwa kabeh teh meunang Allah Subhanahu wa taala. Namung sakitu anu kapiatur ngan kendema seni maklum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.